ngajak ke mana gitu, Mat? Ke Girang wek kali itu ka babaturan tuh. Seberapa ongkosna? Ka Girang ka mana ieu teh? Ah, namun ka dinya mah 100 lah bae. Anjing na mahal-mahal teuing teh bisa nawar. Nawar kumaha? Panena teh BBM teh geus naik. Muka idengan, sakitu ge geus harga normal. Ada erek mah. Anjing peragi aing ka Girang mah mahal-mahal teuing ku aing heureun we kitu ieu tukang ojek. Erek moal ngojek teh. Kalau hulang-hulang kitu juga beruk. Erek kunyuk. Buru atuh erek mah, naik. Enak erek sia. Ada itu euy. Oh, lagi euy. Cuma itu burung-burung mah teuy motor ge. Ini ci ku aing bawa anak. Ieu geura ajaran, Mas. Burung ieu euy. Motor burung, aing burung dah ya. Naon ya? Jing na burung mat. Mani burung lah kumaha sih mah disaeun siap naik burung lah. Iya. Sepi we kita we. Oh, sepi. Mas duitna. Duit na. Aing mau motor ge sia. Sabaraha? Bae 20.000 ge bae. Iya tuh. Cair 20 tah. Bener. Ya kalau udah lah we. Moal lah, terus lu pugo. Tahu deh. Oke. Nah, aing ke karena sadar itu. Tak pernah aing ke tukang ojek. Kalau aing membayar aja. Ini mah apa sih aing ketipu aing.